drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kenapa sih si Neng teh dari kemarin di chat sama aku checklist 1 punya kuota gitu dia teh? Kalau punya dulu ah. Si Isya teh mana sih meni? Ditutungwan tadi datang meni. Ih, jam sakieu yang keburu hujan geus cedom kieu. Assalamualaikum, Neng. Alah si Jasmine ka imeuh. Neng kudu kumaha nya? Assalamualaikum, Neng. Itu sih. Neng, itu si Jasmine nyamper, samperkeun heula jog. Bejakeun eueuh we Neng na makasih Jasmine ulin gitu jeung si Ica. Nah, gitu eta teh. Keur musuhan maneh teh? Lain pokoknya bejakeun ka si Jasmine Neng eueuh kitu ulin si Ica kitu we. Assalamualaikum, Neng. Kemana sih si Neng teh meni torek-torek teuing budak teh? Budak tuh mah ini bejakeun kitu juga ditu. Suka gadageun sama kalau tehnya. Kemana sih si Neng teh meni digerowan sama aku tadi wae. Can hodang kitu budak teh. Meni neblek teuing deh mun saret teh. Jasmine, si Neng lagi teu aya. Teu aya ka mana ya Mama Neng? Ulin si Neng teh Jasmine, tadi disamper ku si Ica. Oh gitu, ya udah tuh Jasmine pulang aja ya. Assalamualaikum Mama Neng. Waalaikumsalam Min, kadenya eta pageura tutupan deui nya. Iya Mama Neng. Nah, ya tumben si Neng ulin jeung si Ica. Emang fix dah nu disembunyikan dari aku. Tapi naonnya? Mah, si Jasmine kesini Chan? Enggak, geus balik. Kenapa ya si Neng teh? Ya cukup mahnya bahala sekieu. Ica Koneng, di kamar kamu? Ini mana Ica teh mau pulang lagi. Dih, liar kena budak teh jeung bolak-balik segala. Ica, ada si Neng mana? By the way. Oh, si Neng. Di mana meremin? Di mana mah fan aku geus mah si Neng bieu. Cek mamahna cenah ulin jeung kamu. Oh, itu iya si Neng teh main sama Ica. Terus akhirnya si Neng mana, Cak? Nggak ada si Neng teh pergi, Min. Ica nggak tahu kemana pergi. Oh, terus kamu bawa naon eta, Cak? Ini mah bahan pesanan Ciwang pesanan Mama Neng. Yang betul tuh Teh yang betul. Oh iya benar Min. Kan yang gak benar mah kelakuan aja. Yaudah aku ucap pergi dulu ya. Assalamualaikum. Dih, budak teh kunaon ya? Ya masih fix ada yang disembunyikan. Tapi naon ya? Jasmine jadi bertanya-tanya gini Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, nilai lapisan kamu konek ka dieu teh. Iya maaf Neng, soalnya Ica teh tadi disuruh nenek Ica dulu beli minyak dulu. Oh, dibawa teh eta teh bahan-bahanna? Dibawa iya Neng. Tapi kita teh jadi nanya naonnya iya teh. Nyan donat? Pan kamu kemarin nyan donat cenah? Tapi dia namun cek nenek Ica mah ulang tahun teh kudu diberana bolu untung donat. Da donat mah cenah akal-akalan barat eta mah. Tapi cik kamu kemarin merena donat, kumaha sih meni sok plan kieu? Ya maaf Neng, Ica salah. Siap salah. Aya Ica? Ada ini Mama Neng hadir. Ari mama ada kemana mah? Dikasih bunda mah. Mah, lamun Neng nyen bolu di imah bae tong. Jang naon mana nyen bolu ieu teh? Yang si Jasmine mama pan si Jasmine teh hari ini berulang tahun. Ya kayak gitu Mak Neng. Oh gitu. Yang satu pek jian-jian mangan. Kade awas urutna nya beresan deh tong babacak. Mama kasih bunda nya. Iya mah. Aisyah. Kalian Neng, stop jangan lanjut. Naon lagi Ica? Aku tadi di jalan pas ka dia panggil jeung si Jasmine nya Neng. Ica, terus kumaha atuh eta teh? Teku mama si Jasmine mah nanyakan kamu hungkul. Terus kamu dijawabna naon Ica? Ya cek Ica teh si Neng mah aya we di imahna. Ica meni belagu maneh mah jeung dibejakeun kaos kitu sagala. Tapi dah Ica juga bisa di atas ya Neng. Ica tadi langsung kabur.
Awas we mun nepi ka rencana ieu gagal kamu kuning dibawa ka teh Nopi. Ica mau dibawa ke Teh Nopi, Ica mah yang lagi dibawa ke pelaminan bersama Kang Badru. Rujit Ica nih, hayo Ayo kemana Neng ini teh? nyen bolu Ica nih, pi omongan wah aya maneh nya. Iya maaf. Maaf mana teh. Hayo ih. Udah, kumaha kamari eta Bang Emok teh terus lanjut. Ya tulus atuh mah Neng maknya. Tapi aya untungna ieu bunda teu nongor teh teu jadi keluar Bang Emok. Nah emang kunaon gitu bunda? Apaan ieu mah Neng? Lamun bunda tehnya bisa mencari 100 nasabah kayak bunda teh diumrohkeun atuh teh banyak. Aduh alhamdulillah hari kitu mah atunya bunda. Nya eta mah Neng. Maknya soal teh mah Neng geura ngeluar Bang Emok, bae bunda teh umroh. Si bunda mah kadon ditawar ka mama Neng. Teu beuki Emok ka Neng mah. Teu balik pisannya si gideug Jadi ini teh gimana Neng bikin kue teh caranya? Karena tuh Ica meni ya Neng teh karenangan tutorialna. Meni mana nanyain bolu mana nu teu apal geranya. Lain Ica Neng, mah nenek Ica. Oh Ica kumaha maneh we? Nah, mangga geuning ieu tutorial membuat bolu jadul. Step pertama masukkan. Siapkan baskom. Cokot baskomna, Cak. Oh. Iya lain Neng. Lain atuh Ica eta mah mangkok meni baskom butna ge baskom. Iya nya. Nah, eta bener Cak, eta baskom ngaranna. Selanjutnya, masukkan tepung terigu ke dalam baskom. Sok asupkeun Cak. Asupkeun kumaha ieu teh Neng? 200 gram Cak. Sakumaha eta teh Neng 200 gram teh 2 sendok apa 2 mangkok? Teuing Ica Neng teh teu apal. Kumaha nya? Masukkeun kabeh we lah. Oh iya Neng. Nah, selanjutnya masukkan 4 butir telur. Asupkeun Cak. Iya Neng, yang tepungna aya kutuan. Ih, geuleuh. Padahal bukannya terigu teh tapi nah aya kutuan. Piceun Cak, piceun. Ini teh gimana cara piceunnya ya? Ica, kamu nah jeung ditiup sagara eta tepungna. Emang kenapa gitu Neng? Ica meni banget kamu atuh camerok itu kutiupung meni jiga donat kampung. Jiga monyet. Masa sih Neng? Ica meni jiga aya kamu mah. Ica kamu mah jiga geuy jiga karek mandi keuneuh budak leutik karek mandi. Iya kumaha lain Ica. Kedua Neng lah baik Ica mah lanjutkan we Neng naon deui lebar. Ica ini kamu mah nya. Oke nya. Lanjutkan we nya. Selanjutnya masukkan ketombe jeung nama eta bunda. Maknya itu mah Neng. Nah atuh bunda jeung ketombean sagalanya. Salah meureun sampona bunda. Bunda emang biasana make sampo naon? Sinar laut? Maknya make sinar laut mah Neng. Emang bunda teh mah gitu make sinar laut sagala. Maknya Ya bisi ya atuh bunda atau bunda mau berentaranya empom mata ketombean oge. Maknya ada bunda mah disampo wae ngapa ge mama Neng. Odek mandi isuk, mandi borang, mandi peuting kamu lamun geus panggil jeung saya eta mandi itu disampo. Maknya. Nah, tahu gara-gara eta meureun bunda, gara-gara minang teh disampo. Moronya mama Neng. Tapi bunda tehnya lamun misalkan mandi yo, tapi tidak pakai sampo asa aya nu kurang gitu bunda teh. Maknya bagai sayur tanpa garam gitu. Jiga lagu itu. Meni, emang teh lepek eta disampo wae ngapoe? Henteu mama Neng apanya? Buuk bunda mah eta dimulai. Jadi mun disampo teh nya tigeus kitu sisir-sisirna teh geraun. Maknya. No bener bunda eta teh dimulet. Mulet kepelet teh lain. Anu kieu eta Neng bunda teh eta dimulet kepelet. Nah, bunda tehnya selain dimulet ya teh dibere jalan kutub belah dieuna teh jadi alus banyak gitu. Har, ibu-ibu, kenaon ieu? Ngumpul? Biasa we bu anak keur nongkrong ieu. Ngan barang geus di mana ieu jual ti kaler?
Eta geus ti Mang Yana Bu Erna teh mah Neng. Anu ieu geuning pijat tradisional teh ya. Geus naon ieu dengan Mang Yana Bu Erna? Si Usep lah deui. Lain Mama Neng. Iya Bu Erna teh dengan si Mang Yana teh nya hayang eta pangamandankeun domba jeung panyukurankeun sakalian. Oh gitu padahal mah Bu Erna nya ditah eta si Hendra. Anu mana Hendra teh Bunda? Eta tukang ngamandan domba orang Pasir Paku. Jauh atuh Bunda Pasir Paku mah amni haloream neangna oge. Manya, pada mah kasih Hendra we atuh Bu Erna, di si Hendra mahnya bisa dimuletkeun kata dombana. Kaos Bunda mulet. Mulet kepelet. Hah? Jadi Bunda teh eta dicukur mulet teh ku tukang ieu, tukang ngamandian domba? Maknya ku si Hendra eta teh mah Neng, pan si Hendra mah atuh spesialis lagi nyukuran domba. Bunda mah ku ieu ku si Nia, pamajikanna si Hendra. Oh, ku pamajikanna. Panya teh ku si Hendra na Bunda teh atuh mun ku si Hendra na dicukuran bare Bunda teh sareng jeung domba kene. Me gitu nya. Maknya eta teh dimulet buuk Bunda. Serius eta cius? Ini apa? Ayo Bu Erna, untuk percaya mah hayu tinggal ka jero jeung Bunda hayu. Hayu atuh Bunda, Bu Erna penasaran ya. Hayu Maneng. Juga amni, gawe tinggal anu kitu patut. Nggak usah atuh hayu Bu Erna hayu. Hayu Maneng teh payuna. Neng ngetela kana hentunyan kuena. Ecanggo soal botol. Kadang deui jika nama Ica 15 menit deui meureun. Tapi Ica kamu teh balin teh lilina ieu teh. Iya Ica lupa. Kumaha atuh Neng? Meni teu bener pisan ka mah Ica meuli di warung we atuh, bae nu gede-gede nu hiji geus gede kieu. Buru. Ya udah atuh Ica pulang dulu ya, itu beli lilinnya dulu sama mau makan dulu. Soalnya di sini nggak dikasih makan. Bye. Heeh jeung Ica. Ica, geus anggeus atuh teh barang jieuna. Belum mama Neng, ini Ica teh mau pulang dulu. Oh nya sok Ca. Eta si Ica, beuki dia teh beuki nyungcung we eta tiung. Ulala meni cantik ya kue buatan Neng. Meskipun jungjatnya ya kuena tapi tidak apa-apa. Lalalala kita pakai seret. Jajan aku warung si Bunda. Aduh. Jajan. Cedem geuning cuaca teh euy. Mana cenanya ibu-ibu teh keluar karena haon cenanya jero teh. Bunda, bayarna keraon ya. Assalamualaikum, Bunda beli. Jasmine, dek maser naon sok dia kumaha Neng geladangan? Jajan apa ya? Nih nggak ada apa-apa. Mama Neng, ari si Neng ada nggak di rumah sekarang? Ya si Neng mah itu di dapur keur barang jieun. Teng barang jieunna haon juk sampeurkeun. Oh gitu, ya udah tuh Jasmine nyamperin si Neng dulu ya, Mama Neng. Nyamin sok. Siapa ho? Nah jeung dibejaan sagala pan si Neng teh keur surprise-nya jeung si Jasmine. Tekan. Wow, meningi cantik kieu kue Neng hiasana juga kue-kue kerajaan gitu. Kerajaan Majapahit. Neng, ada kamu kan naon? Jasmine, nah kamu asup ke imah. Emang kenapa gitu? Gak boleh nih aku masuk ke rumah kamu. Boleh, Komin boleh asup ke imah juga. Tumben kamu bikin kue nih, acara naon ya teh? Natus. Happy birthday, Jasmine. Happy birthday, Jasmine. Happy birthday, Jasmine. Happy birthday, si Jasmine. Happy birthday, Jasmine. Yes, selamat ulang tahun Jasmine. Selamat ulang tahun Jasmine. Ya, balon aja. Nih, makasih loh, Neng. Makasih juga ya, Ica Kuning. Tiup bola ya lelana min panas kan lu mah. Kan nggak boleh ditiup, lilin mah dikini aja ya. Happy birthday. Happy birthday. Yes, selamat ulang tahun Jasmine. Semoga kamu semakin sehat, semakin kaya,
Dan mama kamu tereh balik, yeay. Dan kau ngejajanan Neng beki loba lagi nanti mah, yeay. Ica juga sama ya Jasmine, doanya itu aja. Ica nih, kamu tuh kreatif. Tapi makasih ya Ica, kamu udah inget ulang tahun aku. Makasih juga ya, Neng. Jasmine, Ica mau minta maaf ya, soalnya Ica teh udah nuduh kamu ngechat Kang Badu. Nah Ica tadi cerita ku si itu, ku si Neng, cuna berame ulang tahun nah. Oh, jadi kamu ini teh Neng biang keroknya. Maaf ya Jasmine, tapi kamu seneng kan disurprisein sama Neng dan Ica? Ya seneng sih Yasmin mah ya. Meskipun hitungannya gagal gak sih kalau ini. Tapi makasih banget ya kalian udah ingat ulang tahunnya Yasmin ya. Meskipun tanggalnya salah tapi thank you banget ya. Hah? Salah tanggal? Tanggal 20 kan kau mau ulang tahun Oge? Iya bener tanggal 20. Tapi kan kemarin ya tanggal 20 mana sekarang mah tanggal 21. Hari kamu lah itu salah segala tanggalnya iya teh. Alah nih, bawe atuh nu penting mah selamat ulang tahun Jasmine. Iya, Neng makasih ya. Ih, Jasmine, selamat ulang tahun. Makasih ya Neng, kamu bestie aku paling baik deh. Hari Ica tadi ajak pelukan. Ini gesak gelang. Selamat ulang tahun. Jasmine, Iya Cak. selamat ulang tahun Jasmine. Ica ih. Ih. Yeah, selamat ulang tahun Jasmine. Dipayunnya mama Neng. Bunda teh ngerasa sebagai sayur tanpa garam. Kalau aku mah, Bang jangan liatin bang. oh mama Neng, ibu nate dimulai eta mulai ke pelet. Nah gitu, saya jeung leuleuh sih. Nah, buah butir. Nah, ya bunda teh mayit apa di Cinalot mah pergi mandian mayit. Orang. Naon sih? Poho? Aduh sakit. Ya. Sok. Jajan apa ya? Mending gak ada apa-apa. Oke banget deh, Neng.